abdi bade naruskeun berarti sadayana anu aya di dieu teh kabeh kalebet salira kaasup wakil rakyat bener wakil abdi wakil rakyat bener tah sim kuring bade naroskeun dupi wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna maksudna wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna nya wakil jeung anu ngawakilkeun luhur keneh nu ngawakilkeun ari nu ngawakilkeun sa rakyat berarti maneh berarti aing pangluhurna lain sia kurang ajar nah maka jeung kurang ajar pantes salaku dunungan ayeuna rek menta laporan pertanggungan jawab anjeun salaku wawakil rakyat wawakil masyarakat dunya gadag naon wae sadina mangsa anjeun nyaeta ngeuyeuk daya olah negara ieu alam dunya gawe naon wae maneh dewa cobi dina mangsa anjeun ngeusi ieu kemerdekaan dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat mana buktina demi rakyat demi bangsa teh teu cara nu heueuh teu cara dina pilihanana maneh teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat dina mangsa pilihan ngadak-ngadak bageur ka rakyat hei anjeun wakil rakyat tapi naha geus ngacedog di tina kursi geus ngacedog jadi anjeun jalui wakil rakyat ti luhur kadang-kadang dideuleuh-deuleuh ku aing siang hee gadag ngan saukur hees gadag ngan saukur molor kaituna gadag silih salahkeun silih gorengkeun ai rakyat tetep katalangsara mana buktina demi rakyat demi bangsa teh rakyat teu butuh bau sungut rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti anu nyata iya rakyat butuh kenyataan rakyat butuh dan rakyat manu penting mah beuteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta buktikeun ku anjeun eta sederhana rakyat mah bener dawala bener abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh mobilna sagala rupa beungharna diwakilan ku maneh ai rakyat ngege curug we hayo mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar sagantang 10 liter numpak roda haji sirod nu beunghar ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon mana buktina demi rakyat cing inget ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah tapi ieu nagara menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsak ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur topati jiwa raga heh nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kemerdekaan bangsa tuh tingali cirina tuh tunggul anu parantul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harawas beja ka urang sadayana pikeun pejuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat salaku wakil rakyat salaku pamimpin anjeun kudu boga pamadegan ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat angkat harkat derajat rakyat sabab suara rakyat adalah suara Tuhan rakyat di atas segalana rakyat di atas segalana ulah sekali-kali anjeun ngarahatan hate rakyat cilaka dunia jeung akhirat lamun sekali-kali anjeun ngawakil rakyat aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat goblok jangan ngahina goblok ngalun mamatahan sia ah ieu geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ieu urang ajar gebruskeun kana kawacana di muka urang ajar sia ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ayan aneh geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa dawala mane bakal digebruskeun ku aing kana kawacan dari muka kawacan anu mukana dibedahkeun ku aing dipelakan mujair goblok sia kawalat sia kawacan dari muka rek dipelakan mujair atuh diborongkeun ka curug diboron goblok sia nyaho aing dewa naon iya dewa naon dewa seuneu aing ha diduruk ku aing saku seuneu tenang dewala dewa seuneu aing mawa blanwir disaprot goblok saku blanwir goblok goblok udah disaprot ku blanwir hi
nyawa aing dewa naon aing dewa bayu dewa angin aing wani-wani sia ngaganggu ka dewa sapu ku angin sia ku aing dewa angin tenang dawala dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin lamun eueuh teu mampu keneh ku tolak angin kebenaran aing mau duit receh dikerauk sia ku aing goblok sia aing rek dikerauk tenang dawala di dieu waktuna aing bebela ka maneh itu para dewa anu ngumpul sok lawan ku maneh ongkorek bebela teh kumaha sieun goblok si teh ngeunah teh sok hayang nyaho jeung aing kabeh nya